nitip doa nanya angke Udah doa. Abi kana sepeda nu leres nya. Wih, Apaan kana lempang orang mah kana sepeda gitu. cobaan karena sepeda Paling nepi ka dinya da mau nepi ka Mekah, nepi ka dinya kamar gasih gitu. Nya dari mau kuat atau kana sepeda gitu mah. Ari Sugante leres kanu sepeda. Moal. Tapi lamun misalkan kana sepeda sarua pisana gitunya. Hese. Arek kanu sapeda, arek kanu parahu sarua. Oh. Sarua. Tapi kan sarua kanu cuma make sepeda ribet. Soalnya aya negara anu tuh bisa asup. Gitu. Jadi kudu diaku kanu kapal. Nya. Itu guys. Ayo ada kak, iya berangkat deh tadi tuh bulan Iraha. Insya Allah rencana mah bulan 12. Oh Desember. Alhamdulillah menang rezeki di perantara orang baik itu diberangkatkan Alhamdulillah. gratis. Salam tadi yang papa salamnya. Jeung papa salam diberangkatkan. Alhamdulillah tuh. Rezeki atuh. Bener. Disangka-sangka gitu. Kita ngaranna min haitsu la yahtasib teh. Mohon. Mohon, Kang Cep Sanut mah tos arapal yuk mah. Nuju iya. Bakar-bakar. Bakar-bakar naon? Lauk. Tuh. Oh enggak sepul. Ya ini ada kawin. Hah? Nyungkeun pidoa nawe. Nah, makanya apa enggak didoakeun mah hayo. Dari abi mah ukur ngarancanakeun gitu hari hana mah. Kurang apal kira-kira. Bener. Saat berjalanna waktu. Bener kita. Hari iraha. Abi insyaallah ke umroh lah mudah-mudahannya. Hari hawar-hawar nama di berandam nih seueur ngalalewat. Ente maksudnya umroh iya abdi bade silaturahmi gitu ka ieu sadayana spender gitu Spender. spender. Oh iya. Ya ini emang orang Sunda jadi mah jadi abdi nyari orang Sunda. Itu tah. Orang ngerti please. Mana abi orang Sumedang, asli nama abi orang Sumedang. Ayo ke Bandung, Kak. Kami ke Bandung di kabarannya. Abi ayeuna nu di lembur we jeung rincangan. Oh, ini mah jadi kebanyakan di itu lembur. Nya di lembur we ayeuna mah. Ngarumpul gitu. Dagang tahu. Ayah ini di mana di Sumedang? Mun di Sumedang deket Cimalaka. Oh, jauh, atunya Cimalaka mah jauhnya. Dukut atuh. Oh, lumayan. Cimalaka. Jauh. Lain mak ieu PK jeung Kang Kep Sandu nah asa gegebegan kieu euy. Nu dirasakeun teh. Gebegan awan. Itu biasa. Biasa ngobrol jeung emak-emak. Coba kita Di Conggeang deket sareng Conggeang, caket sareng Conggeang.